kolot moal ku aing moal rahasia ieu mah rahasia. Ini jadi bacakeun ku Kangjeng Nabi Nuh set sakali bisa hiber napak sancang di luhureun laut. Kangjeng Nabi Nuh ketika kecapean lengkahna salengkah sakilo blah blah blah. Bu urang mungkos itu tereh datang jasa tah asal ka Banten ge antum moal kebal eta mah blah blah tukang sawo di lengkahan bae. Awan hese Gusti Allah ketika hendak menghendaki ka umat taker mah jarangkung gede baheula haju jelema cecemplokan kapan di India, di Pakistan, di Mesir, di Yordania, Irak, kemudian Iran, kemudian Syria geus araya di zaman Kangjeng Nabi Nuh teh cecemplokan lantaran 1000 tahun masa Kangjeng Nabi Adam alaihissalam dua incuan baranakan anak baranakan cecemplokan ditugaskan Kanjeng Nabi Nuh teh titah ngajakan ibadah ka Gusti Allah tapi 900 tahun 950 tahun nu iman datang ka Kanjeng Nabi Nuh kalepasan ngadoa Gusti abdi tepan utusan Gusti da'utu rabbi lailan wa naharon tapi kieu-kieu teuing Gusti hiji-hiji acan iman siksa habek kalau pasan ngomong nyana ge haju ngabalir siksa ulahnya pohara peneta antar negara lintas lempang dibere ku Gusti Allah Ismul Azam jang napak sancang jang hiber jang lengkah luar biasa nu mantap kuari kumun kurang diwirid eta wiridan eta ya Allah wirid ku urang perem bentak di dinya keneh atuh urang wah wiridan ngadahar samangka 10 sorangan wiridan ngadahar rambutan lamun teu tilu hikata manjam saiber kos kitu tapi urusan dahar makan berbeda jeung ruh urang lamun caritakeun wali abdal teh yartahiluna limakanin ila makanin akhar wa yakhtalifuna fi surati. Wali abdal setiap saat jumlahna aya 70. Ketika di Banten wali abdal nyokot di Jawa Tengah jang nyicingan Banten. Ketika di Jawa Tengah ngan hiji-hijina eueuh deui nyokot di Malaysia. Ketika di Malaysia eueuh nyokot lah di luar negeri. Setiap saat kudu aya bae lamun eueuh walian siksa Allah turun emang kumaha gitu. Nah eta wali kapan nyana wali abdal cicing di dieu kadang-kadang di dinya teh maot nyana dikubur kunaon cal deui di ditu nyana keneh mun urang nyaritakeun Mbah Bolong kuburanna aya 9 menyaritakeun Syekh Maghribi di dunia kuburanana aya 3 menyaritakeun Syekh Yusuf putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin di dunia kuburanana aya 7 emang di Banten doang tuh lain kuburan Syekh Maulana Yusuf teh kemudian atuh urang lamun nyaritakeun Bung Karno waktu di Digul aya di Tanah Abang aya di Jawa Timur aya urang lamun nyaritakeun belah dieuna ngan teu meunang dipanjang-panjang we cerita Gus Dur waktu kerja Australia pas kebenaran Syekh Munawir Kiai Munawir maot aya di ditu ketika aya nu telepon penting dijawab ku Gus Dur di imahna padahal Gus Durna keur di imah saha nu ngajawab ieu urang keur carita keanehan geus urang lulah leuwih teuing nyaritakeun ieu mah tah wali bae bisa ruhiji bisa mencala putra mencala putri. Tuan Abdul Qadir bisa jadi 40. Abu Hasan As-Sadzili bisa jadi dia kisona 12 trak. Emang kumaha gitu. Malaikat Jibril alaihi salam ku Gusti Allah. Malaikat datang ke Kangjeng Nabi bisa ngarupa Hidayatul Kalbi. Padahal jangjangna sabelah 600 sabelah ieu 600. Ketika datang ke Kangjeng Nabi ngarupa seorang sahabat nu pangkasepna ngaranna Hidayatul Kalbi, leutik biasa semampai kasep luar biasa
eta jangjang nu 600 ka mana ketika dipertanyakan ketika nyana ngarupa Hidayatul Kalbi eta ka mana nu aslina eta apa lain malaikat Jibril urusan Allah ruh hiji malaikat Jibril bisa 2 bisa 3 bisa 4 maha kawasa Allah nu mantak ge Allah babarian ketika endek nyeun wali Allah urang lamun nyaritakeun Gus Dur beki dahar Gus Dur beki huro-guro Gus Dur beki tapi ku Allah diangkat tanda kewalianana aya geus ulah hese-hese tanda kewalianana loba lah tetapi kan lamun deuleu sosokna kitu bae urang ge lamun kabeneran hirup babarengan jeung tuan jeung Maulana Hasanuddin pasti bae kahirupanna biasa bae tapi kapan karomana lain lalagan urang lamun babarengan jeung Syarif Hidayatullah meureun biasa bae wali teh ya eta mah urusanna batin urusan Allah lamun urang nyaritakeun tentang wali aya nu di gunung bae anu di leuweung bae aya nu teu daek gitu bergaul jeung masyarakat eta mah wali-wali anu leutik pangkatna nu di gunung bae wali teh di leuweung bae wali di jero imah bae wali ngeletik pangkatna lantaran nyana teu urusan umat wali nu istimewa mah nyana diangkat jadi wali umat kaurus ku nyana emang geus kitu bae diciptakeun ku Gusti Allah teu boga kasieun teu boga kariweuh teu boga kaprihatin nyana mah seakan hirup babarengan jeung Allah ngan ditugaskeun ku Allah titah nyampaikeun ka umat hampangeun Gusti Allah mah jelemana nyana daharna beuki tapi peuting hudang babari ras ka diri urang peuting molor bae maca Quran sayat heuai ngadaengkeun ngaji mun teu bari ngopi teh jalan dek ngaji geus pas ini jeung tukang wuduk heula dan lain-lain sebagai jauh amat sih urang mah kos kitu amat sih ketika sholat asana barirat amat neuleuh nu berjamaah asing urang mah oh bisa kos kitu urang mah sakitu diberena ku Gusti Allah lamun nu diangkat ku Gusti Allah atuh babarieun jeung hampangeun naon hesena tuh sebenarnya mah teu kudu make babacaan tapi Allah selalu mere babacaan baca eta peureum Kanjeng Nabi Nuh set di luhur laut baca eta lengkah ngalegaan baca eta embung ngalengkah cek Kanjeng Nabi Nuh ka ulama tapi hayang datang bae cidala ke Kanjeng Nabi Nuh tah ti negara ka negara dek dakwah tah ditiup ku angin di India datang ke Mesir brak datang percis kos kipudoli ku hari atuh nu kumaha atuh ai baheula makan make babacaan ku hari mah nya mah make bensin berangkat di dia Karangkas Bitung saya datang plak ka dieu mantap ku harus mengetahui dong harga bensin mahal bodem habek jauh jasa ya Allah ya Rabbi lah lalakon Kanjeng Nabi Nuh teu aneh Allah dek ciptakeun makhlukna dijadikeun rasul diangkat jadi rasul nyampaikeun ai leuweuhan mah luar biasa Kanjeng Nabi Nuh kadaekna jeung pohara jasa Kanjeng Nabi Nuh dakwah tanpa panggil da'watu lailan wa naharon tetapi geuninganan eueuh anu iman ka anjeunna jeung ka Gusti Allah ngalengis Kanjeng Nabi Nuh kurang kumaha Gusti tugas maneh mah lain kitu cek Gusti Allah dakwah deken jeung teu deken urusan aing urusan umat siapa dah ulah sok ngalengis teu meunang emang Gusti abdi ngalengis nafsu ketika maneh dakwah kemudian maneh ngalengis kok teu daek narurut eta lah nafsu dia nurut jeung teu nurut mah tah urusan lain urusan maneh urusan umat jeung urusan aing tah mah urang ge ketika urang dakwah kok batur teu narurut nafsu urang eta tah mun hayang nafsu di dinya tah urang nyen pondok pesantren teu daekeun dararatang ya santri nafsu ai sia mah pokona mah ulah mikiran kos kitu cak Gusti Allah ayo deuk yen pondok manyen pondok bae santri make ku aing didatangkeun mun aing henteu tuh sia mah sia bae ibadah ka aing hese-hese amat kudu make tabel segala menerima siswa baru Islain karena Allah sama kos gitu mah tuh nalahonan ieu mah
lamun dek ikhlas kos gitu mah ngaranna teu ikhlas pek bahaya indek mah ketika orang dakwah aju hayang dituturkeun eta lah nafsu di dinyana nu kudu diomean ku urang tuh aya perbedaan urang jeung kiai anu ku aju urangna bendu eta lah nafsu ngaranna perbedaan puasa bae ge datang ka kuari teu nanya embung aing mah dinya asal aya ki uci bae ge naon beda puasa jeung aing kunaon sih ibadah ka Allah nunduk dari mana Allah kok bendu ka kula mah teu pernah bendu ka sasaha ge adapun perbedaan itu masing-masing bae ge Allah nu narimana aya nu embungeun datang ka imah kula teu hayang aing mah ka imah kieuceuk kajian kumaha datang ka paeh aing mah nar karugi-rugi sia goblok ji atuh naon aing mah rugi henteu naon henteu ngan paling aing mah teu dibere jeruk doang ku sia tuh rugi kabehan we tungtungna mah eta aya kiai nu geus kitu ulah mun aya tetangga urang gitu nasehatan ulah ibadahna ti ku Allah nundek narimana Allah adapun urang jeung urang atuh biasa bae perbedaan maju biasa tuh kok jadi perbedaan kos kitu kuari aya nu embungeun nikahkeun asa aya teu uci moal aing mah moal kajian kuku mah puasana beda jeung aing lebaran beda riweuh aing mah cenah ya Allah can nyaho nu salah saha nu bener saha eta mah sesuai jeung keyakinan lantaran dina ilmu thariqah mah bawa ilmu teu kudu nanyakeun ka batur sia ilmu sia pake sesuai jeung keyakinan ulah neuleuh batur mendek nuturkeun deuk teh sia yakinkeun ka Allah aju yakin ka Allah tuh adapun batur deuk nuturkeun deuk teu bendu tama urusanana sabodo tah mah we aya nu dikunci masjid dah aya nu teu meunang nahonan teh kikituan teh geus bae hayu ulah sok aju bendu eta kadanya ka ceulik kula nikahkeun aya ki uci lain moal teh hayang kapanggih emang kunaon sih kos musuh bae bong beda lebaran jeung aing iya iya teu naon teu naon teh urusan ibadah ka Allah tah eta nafsu tah mun hayang nyaho tah di jerona teh nafsu tah kos kitu tah tah eta lamun hayang nafsu tah kos nyaho nafsu tah kos kitu ya Allah ya Rabbi kok handap amat sih Quran aya di nyana hadis aya di nyana kitab aya di nyana perbedaan kos kitu kok jadi teu nanya sih nah iyalah hawa nafsu nah ieu keur carita Kangjeng Nabi no ngalengis ka Gusti Allah Gusti kok cek Allah eta mah nafsu sia ulah dibawa sia mah dakwah ajak daekeun teu daekeun lain urusan sia hampura Gusti aduh salah Kangjeng Nabi loh salah sujud Kangjeng Nabi noh cerik ngalih mantek nuh ngaranna loba kasalahan cerik asal ngadoa cerik Kangjeng Nabi noh masyaallah kaum kaulateh laisa bi dhalalah teu sasar teu salah kaula mah ngajakan teh ibadah ke Allah lantaran kula walakinni rasulun min rabbil alamin utusan pangeran uballigukum risalati rabbi kaula nyampaikeun ka anjeun kana risalah pangeran kaula ieu perintah laksanakeun ieu larangan jauhan wa ansahu jeung kaula nganasehatan dengan berharap supaya bareres baragus wa alamu minallahi ma la ta'lamun nu maneh teu nyaho kaula mah dibere nyaho ku Gusti Allah mun aya siksa bakal dibere ku Gusti Allah nyaho mun aya panas bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah mun aya hujan bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah eta mah urusan kaula jeung Gusti Allah lantaran kula diangkat jadi rasul selalu nyambung Gusti Allah instruksi ka kaula wa alamu minallahi ma la ta'lamun yuk urang ibadahan Gusti Allah kumaha eta umatna aw ajibtum man jaakum min rabbikum ala rajulin minkum tetep bae umatna ngabageud bae ngabageud teu daekeun iman ka Gusti Allah endahan terus bae ngarautan kayunyeun patung aya patung anu keur diuk aya patung nu keur jongkok aya patung anu keur nangtung malah bobogohan anu ngacer datang ka kuari aya
ih macem-macem teh patung teh dibawa Kangjeng Nabi Nuh keur dakwah teh dulur sadaya kade ulah ibadah kesalian pangeran ibadahan pangeran allazi khalaqas samawati wal patung diacung-acung yeuh pangeran mah yeuh pangeran teu nyeri kumaha coba ya Allah ya Rabbi patung di ais naon Nuh ngomong coba deui ubudullah coba deui nu bedas ubudullah nu bedas ubudullah ibadah sia ka Allah ye pangeran mah ye patung nyerin teh coba ya Allah ya Rabbi lain lalagan mantap Kangjeng Nabi begitu ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sabaraha tuh ngabubungah ka hate Kangjeng can sabaraha horenganan dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi Nuh mah aing mah kakarak dicaci dimaki sapira diciduhan horenganan Kangjeng Nabi Nuh mah ditararongton diedan-edan ieu teh kan bahasa Quran inna lanaraka fi dhalalim mubin cakaomna kaula maneuleum maneh no jalain jelema bener aing maneuleum sia teh dhalalim mubin sasar sia mah sarua jeung gembel tuh dikitu-kitu kan dhalalim mubin eta pohara jasa Kangjeng Nabi barang ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sakumaha percis kos tadi teh percis kunaon sia diputuskeun cinta kakarak sakali aing mah 3 kali diputuskeun cinta ben 3 kali aing mah teu ganggu jubarkeun maneh aing mah biasa bae sia kunaon ngalamun dagang rugi sabaraha kali sakali kakarak teh beak modal doang aing mah jeung imah-imah jeung pamajikan ditarik kabeh ku mitoha gara-gara dagang rugi aing mah pamajikan kita balik jadi aing mah lain modal bae lain dagang bae anak pamajikan wabeh disita ku mitoha aja kuari atuh aing mitoha anyar can sakumaha sia mah pen sakitu mah tenang bae lah jadi kan lele sate oh jaheuh nya tuh bener oge Masya Allah tah lamun aya nu saluhureun teh kos kitu tah urang can handako tiis Kangjeng Nabi ge barang dikisahkeun ku Gusti Allah tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam anu lain dicaci dimaki deui ke kabelah dituna ye ieu Kangjeng Nabi Nuh teh dibohongkeun digejeleh diedan-edan digembel-gembel tiis hate Kangjeng kabelah dituna kumaha bakalna masih keneh terus waktuna saep wallahu a'lam bishawab golal ulama mutasabba ulama warsala ma'iyatu basyarun dan mutasabba ma'iyah ingki basyar ilal Yaman dari negara Yaman di sanati arba'ina ing dalam tahun 40 walaiha ubadullah lan ikut tetap ingatase Yaman wa Ubaidullah bin Abbas aku Abdullah tegese diri Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ganlar beliau saking kabeh falamma farra Ubaidullah maka sama-sama lalu sapa Ubaidullah qoma Basrun maka tepi sabaki Basar al Yaman ing atas negeri Yaman wa ba'dina hulan ngada ya Basar ing agamane Basar biar khasi famanin kalawan kang tuna-tuna nerga wa zabaha lan nyembelih Basar waladaya Ubaidillah ing anak rorone Ubaidillah bin Abbas wa ba'a lan ngadaya Basar al muslimat ing sakeh wadon kang muslim hunaka lan iku tetu hatta kalan ngarusak Basar al hurmati ing sakeh kehormatan walamma ba'atha aliyun ilaihi harithah lan samang-samang sangutus Ali ilaihi maring Yaman saingki Harisah inna kuda ma'al asyari hariba maka malayu Basarun sabaki Basar ila syamarin negara Syam jalan babai sapa Abdullah bin Abbas ila baladil ila biladil Yaman maring negara Yaman walam yazal lan ora gingsir-gingsir ya Ubaidullah walian daiku kang ngurus dua kalawan biladil Yaman hadda kutila aliyun maraden bin Zabasin Ali radhiyallahu anhu bukan ilar berdosa saking Ali walahum adubnu ngucap sebagai Ahmad ibnu Hanbal wa garu lan liyane Ahmad bidal aimah saking birang-birang iman walam yakut li Basar ieu mah ngadongengkeun tentang peperangan Muawiyah
cek ulama nu tadi ngutuslah Muawiyah ka Bashar ka negeri Yaman di tahun 40 di negeri Yaman nu mimpin negeri Yaman harita Ubaidullah bin Abbas dulur Abdullah bin Abbas itu berarti Allah kanggeng radhiyallahu anhu falamma par Ubaidullah barang lumpat Ubaidullah jadi Ki Bashar diutus ku Ki Muawiyah untuk menduduki Yaman. Yaman diduduki ku Ubaidullah. Maka ketika utusan Ubaidullah, utusan Muawiyah ngaran Ki Bashar masuk negeri Yaman, Ubaidullah lari. Setelah lari, maka Ki Bashar didinyalah menduduki sebagai gubernur di negeri Yaman. Buatan Ki Muawiyah. Manehana dia didinya terus nyeun kagorengan seakan-akannya na okos gajual agama teu mamrihnya nang geus teu make agama Islam sehingga dua anak Ubaidullah dibunuh kenyana dipencit. Masya Allah wabal muslimat kitu kene awewe anu muslimat dijual kunyana seakan-akan diamatkeun dirusak kehormatan-kehormatanan membabi buta ya Ki Bashar. Masya Allah eta kekarak zaman Muawiyah geus kos kitu. Didinya Sidina Ali ngadengi bahwa Yaman seperti kos kitu. Sidina Ali ngutus Harisah bin Qudamah al-Asy'ari untuk menyerang kitu Bashar ke negeri Yaman. Diseranglah harita Sidina Ali teh kapan di Najab berarti di Irak. Nah ka Syria ka ditu ka Syam ya langsung diserang. Lupatlah Bashar eleh kucat kacir ka Syria. Baraja Ubaidullah bin Abbas kembali dari Ubaidullah bin Abbas ke negeri Yaman. Didinyalah walam yazal walian dia teureun-eureun terus ngurus Yaman yakni jadi gubernur. Datang ka Sidina Ali dibunuh hatta kutila Ali. Cek Ahmad bin Hambal dilanjutkeun wallahu